Raden, nyinaon dia potongan di dia ngecedok, untap intip temara rugo. Entah apa nak, nong si Ujang doang. Kang kasih Ujang terpanggil-panggil. Ngajar nyinaon dia di dia. Astaga, kurang ajar eta potongan hayang kumaha kitu jeung aing bangsat doang. Kemana dia? Benang dia paling baik. Ayo dia, kemana dia? Pak Sekolah. Benang dia, kuai mah dia. Ajak kemana dia, kuari mah benang dia kuai. Ngalunjak dia kana aing. Ampun, apa nak? Ampun. Nyinaon dia nyamuni didinya tadi? Ampun, aing ampun. Ampun pepotongan ulang ngomean golok, pamali cenah ge. Kadi gelena naon bisi batur doang. Hei pepotongan, kadi yang ngecata udakna. Ya. Mana ya pacul? Pasap tong pepotongan aing udak. Kumaha deh jeung aing ayo siap. Pasap doang. Ayo. Emang gak buat apa buat? Aing, kebagus-bagus ini anak kotok. Kembar deh ge. Bari jeung nyanyiin masalah bae dia tok. Kolot aing sampai talak tilu gara-gara dia. Naon eta dak? Doang nama kolot aing eta. Tapi jeung saha eta nya? Oh non jama jeung abah. Astagfirullahaladzim. Emak. Bae dia kuai, dia ngalunjak dia kana aing. Dia kuai. Pak, mak. Kudu kapuji, mak. Pak. Awas Teu teh. banget aceng ya. Geus, Pak. Geus, Pak. Kitu-kitu ge mah abi eta kudu kapuji. Awas ceng. Anak kemana? Hei, mending Ujang mak dari jeung bapak siapa magala. Heh, ulah mah anak aing eta mah. Anak Anak aing awas di leungeun kita. Leungeun dia awas dia dipaehan di kuai. Tadi ceng, ulah jeung emak ceng. Mamang ke boga bapak tere aceng di kulup ke kumaha ke ceng. Dong, Udah gitu, ceng. Pak. Udah Dong. pas dong. Kadi itu dia. Galak, mak. Maksud dong. Kan dia ieu jeung anceng dia. Ulah Galak. udah. Kerangasan. Ceng, ulah jeung emak. Maksud doang. Dipaehan dia kuai. Ulah kieu kitu, abi menek jeung mal bae. Ulah ayo maksud doang. Anak hiji, hina ngerti.